hasibu qoblaan tuhasabu. Ayo kira hisab diri memeh engke dihisab. Aing boga hutang sabarana mah 500 juta ka ditu tuh atau 100 juta atau 1 juta. Hadena nya tilok nagih-nagih. Tenang jas dia bloot. Tenang cenanya na kapanggih jatuh nagih-nagih guys. Kita mepohoan ieu meureunanan kuari. Kuari teu selesai permasalahanana teh diselesaikeunana di akhirat. Nu mantak saurang ge lila jasa nyidangna lantaran loba jasa permasalahan. Mandak lamun maot geus teu boga naon miskin tanah dikeunaan ka anak geus pamajikan beres. Abah malah geus teu boga naon ku ari ieu geus abah mah paeh geus ngeunaheun jasa teu boga naon los ku sararia. Satahun 2 tahun paeh deuk nanya naon malaikat. Tanya geus sibikeunan malaikat kuabeh ka anak sibikeunan ka pamajikan. Kula mah geus pokona mah geus tenang we naon hisabeun paeh geus teu boga hisabeun. Ya Allah ya Rabbi urang inget ka dinya matanya ngeri jas